Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Tas mana? Ya ngajak kan dia, Min. Oh, yang dia kata dia. Tas mana tadi nak? Ngajak we kan dia. Tanggung wae Ki lah. Emang teu boga gawe? Gila, orang can menang pegawaian pisan. Oh nya suka teh di garawe dah. Urang loba pabrik nonton. Suka teh si garawe gini ada can kene wae nya. Ngelamar Ki. Rencana masuk. Oh. Ya, yang sabar we lah. Ya segala ge meureun aja waktu na meureun gitu ge. Geus waktuna ge gawe tuh meureunna. Mudah-mudahan Ki. Panyaun kopi lah dong. Ngopi dah. Asal nyunggu balik saya minta ngopi teh. Nah, ini bari ngopi nya. Ya udah. Lagi. Oke. Kan beres. Kena hiji tuh aja, mah dua hiji ya. Bareng lah, ada darurat. Kosong urin. Kenangan dah, tarik isi Ki lah. Alhamdulillah. Iso, orangan lah. Kumaha Ki awal mah saung Ki. Iya, saung sejarah saung. Oh, Ya, aing ceritakan panjang. kumaha tah? Awal-awal nama baru dapet teh sok kegiatan. Ya, naon? Nah, kegiatan 17 Agustusan. Nah, dari tanah 17 Agustusan masuk aya di Hamid Jalan 2 itu ngaranna tah, naon ngaranna tah? Gapura. Tah, Gapura. Nyin Gapura. Tidak jeung di laut teh wae. Ya intina mah aya usulan ti barudak cenah kumaha urang jinkeun saung cenah kitu. Jeung kene saung ye tah carita teh kitu. Ya alhamdulillah nih kan ieu pada di garawean tuh bebarengan gitu. Tarik is kan. Kumaha itu. Oh. Coba belakang gitu lah. Pelakanan ya, pelakanan ya Ki. Ya aya namanya rupa-rupa. Bibit mah anggar di Bang Basiki ah. Oh, bener. Ki, dia bisa diarahkan 145 itu mah Ki. Ye nyata pan tadi geus caritakeun. Awal-awal orang ngayakeun kegiatan 17-an. Tapi hayang boga ngaran saung. Bingung ngaranna. Ingat tuh tadi na Gapura tadi aya aksara 45 terapkeun ka dia katalah nepi ka ayeuna tah. Saung 45 gitu jadi saung 45. Berarti 45 ya artinya meureun. Nah aya mun diartikeun mah. Da geus sagawaya entak nyokot eta ge nomor eta diterapkeunana. Bae artina gitu aya kurunganeun. Oh. Sugan teh nyokotin nu ieu teh kemerdekaan teh 45 teh. Oh iya ge dina kemerdekaanna cenah tahun 45. Nah, jadi meureun nomor eta aya artina gitu. Jadi ya bener Ki. Ngomong sagawaya meureun ya. Mare 45 teh. Ya, tinggal urang ngarantaseunana gitu. Seperti kirain tah 45 baraha coba 8. salapan salapan baraha Apanya salapan 18. nah 18 jeung 8 baraha Salapan nih. tah lamun dicokot intina urang dulu seperti angka salapan enggak kuat itu bentang banting ge itu angka salapan teh jadi ya kata keyakinan urang seperti gitu kuduna gitu angka salapan anu seperti anu mana candi garawe sing sabar sing kuat seperti angka salapan sabar kuat jadi sewaktuna ge gawe gitu contohna Penting bulu budaya Ki ya. nah oh gitu harapan mah oh gitu nah ini mah di dia tuh ya coba ya artina gitu ya arti itu coba waya Nambah lagi terus itu benar gitu Ki. Cari is. kurang riungan teh nah intina riungan riungan itu karugu itu gaya belajar pembelajaran anak itu kadangnya karena kebenaran lah itu Udah ini mah loba teh ulang lium Bang. Sebetulnya sok tua ya Pak.
Gua nama senang di cara kan nama. Nyenang ya. Terus bareto. Ternyata mau tahu di hari iknanya. Iya si domba. Ayo bawa kos semua tadi. Nyai barana mah sa pengalaman urang Cidomba teh nya termasuk dulu ada lain lu udah gerotan berenang tetanggalan ge kan kebon masih kosong kene tadi harapan imah haji kurdi enak belah kulon teh imah bang aya dua terus rame enak tak terus aya deui lebah bengkel tadinya itu mah kosong deui teh ieu teh loba imah Padli, data mang Wanailan dah dinya, belakangnya Pak Ikul, terus ngidul, jalan-jalan roh berarti mah, Mah masih lagi. iya, akan loba kebo, sapi, sumur hujan, mas-mas kio jalan berarti mah, berkuk, bahkan sampai di pagar jalan tuh kah, Hamsit nah jangan bawa mengarana, Hamsit nah mengarana, Linmas itu Limas, kita tas. Bola tahun berapa tadi? Ya bangsa tahun berapanya? Ya 70 hari itulah. Nah, soalnya 75 belum terus di umur sajian gitu. Oh, can lahir-lahir acan. Kan gitu lah. Karung kan ada orang lewat kali kayak gitu. Coba sapi nah gitu. Kos lu kebonnya beranya? Ya kebun kayaknya kebun keseluruhan dah tetanggalannya masih kalau dia tanah rumah aja tuh ayeuna tanggal hukum teh kalau dia tadinya teh pada tuh mah lewat ge gitu Ngomong sarunahan ya. ya ngeunaan kan enak orang tinggal ya non misina lah intinya syukur nikmat lah intinya gitu syukur karena keadaan baheula pas itu enak pas ieu nah urang lagi meureunnan ulah kos baheula wae ya meureun lah pemikiran teh meureunnan gitu meureunnan. Aduh. Ayeuna ke rame di jadi. Tahu, nah rame. Naon? Kayak pemilihan geus marili kan ya? Maksudnya geus hak can gitu tah, pilih can tah. Lulus ya. Oh, tak ada. Karena lamun naik milih pemimpin kade balik di mungkin lah sembarangan Maksudnya. ya maksudnya ulah milih pemimpin itu ulah pemimpin gering, belum cager gitu Gering gua maksudnya ya. ye, nyagering gitu contohnya ya lamun naik pemilihan gitu nya cager nyatana dan idar ringanan masyarakat ke mana gitu tak lalu sebenarnya mah gering oh dah artinya gering tuh untuk apuk ke masyarakat geus meunang mah geus meunang mah cang-ucang ya pan ngeunaheun eta gering entah kan ulah nu gering jadi boga pemimpin teh belum sehat cager gitu arti gitu oke itu tadi oh eta ngopi sorangan mah eta bodoh ye kopina kita ngopi lah jadi nu aya lah serangan aja lu duduk ya orang yang budak lu macam tuh ya sukan tuh dari itu tuh pusing rek disampur kana pusing gitu ya emang orang geus kitu nya sing sabar we lah sing bawa keyakinan gitu ada masukan gitu kieu pura yang ngaganggu ya kieu itu emang ber kasih kebon dia capek gue lah udah kana deueuh kegiatan yang kopi tadi ayeuna ya ready tadi kita ditahe bakal lagi kita balik lagi ya rek mana tuh sore dah tuh gitu ya sing sabar lah guys pada waktuna ge doh kayak anu ngirim nah dia nah yang pada ngirim lah gitu itu ya tuh rek raya mah sing sabar lah Assalamualaikum Waalaikumsalam